Jadi nangka mah, nang karak, nang kuban oge ngeunah. Itu nya banyak. Kegiatan yang memberikan harapan kepada masyarakat. Karena tugas kita adalah bagaimana kita memberikan harapan, bukan harapan palsu. Ngawas, ngabahas wartos nu atos-atos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanca mitra saya dulu apa nu jauh di Lembur anu anggang di padesaan anu dumuk tetep berengenak di Lembur Matu Banjar Karang Pamitangan. Nepang kendai sono. Nepangan kanca mitra sadaya sapertos biasa urang ngawaos. Ngawaos mun ngawaos ngawangko ngabas wartos nu atos-atos. Kauningan kanca mitra sadaya ieu aya di ketinggian atau napi aya di mumunggang suku gunung Papandaya. Aya situ nu disebat situ Cisepan. Teras aya puluhan aktivis lingkungan anu baris ngokolakeun nanem deui bibit pohon kanggo penghijauan. Janten kanca mitra tong ka mana tetap ngiring urang ngawaos ngawangko ngabaswa terus nu atos-atos. Aya Wakil Bupati, aya Kepala Dinas Kominfo, oge aya para pejabat di Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Forkopimca. Tetap nyarangan di Ngawas. Situ Cisepan sekali lagi. Dan inisiatif bebas dan kolaborasi kita semua secara resmi saya nyatakan dimulai. Sama-sama bekerja. Bekerjasama. Sama-sama. Jangan jaga anu garaga akan rakan serle mampanurian di anu jalemar jerti paranjang tepang deui sareng Pak Wakil Bupati dina acara anu kacidapidan pisan mulyana dimika belepotan dulu jeung enjing Pak Wakil. Oh ya, mohon anjing. Tangkal naon ya? Tangkal nangka ya. Tangkal Nangka ya teh. Aya filosofi teu Pak tina nangka ieu Pak. Aya ya. Di antawisna Kahiji nangka ieu kenging sertifikat ya. Jadi sertifikat sertifikat ieu nangka bibit unggul. bibit unggul. Bibit unggul. Karena Garut mah memang kudun unggul. Kudun unggul. Jeung bakal unggul. Bakal unggul. Satu, ya. Nu kadua Nu kadua ya, nangka teh sagalana berguna. Mimiti daun ya, Daun. ya. Doma bekieu. Bekieu doma teh nya. Tangkalna bisa jadi bahan. Doran pacul, Doran pacul kusen, bisa. jandela, Bisa. panto, Bisa. ngagebuk bangsat, Ranjang bisa. ngagebuk bangsat, Bisa. Aya deui nu katilu Pak. Akarna oge sarua. Akarna kanggo Akarna Nahan. kuat konservasi. konservasi. Nah longsor nyimpen cai eta Nah, akarna gitu. jadi kanca mitra Terus sadaya, buahna ngeunah. buahna ngeunah. Jadi nangka mah, nang karak, nang kuban oge ngeunah. Itu nya banyak. Kanca mitra sadaya, tradisi ngawaos biasana kitu. Ngawangko ngabas wartos nu atos-atos. Sakedik ngareview. Pak, ieu lokasi di mana, Pak? Iya teh di situ Cisepan. Cisepan, Lebet, Lebetna desana desa Sinajaya, Kecamatan Cisurupan. Cisurupan. Gunungna Gunung Papandayan. Oh, jadi ieu kalau Anakna Gunung Papandayan Gunung Jaya. Bapana saha? Bapana Papandayan. Bapana indung. Ngomong anak pas saya bapak jeung gitu. Aya Mang Ipin ngenalkeun heula salah sawios pendekar lingkungan anu dimiliki ku Kabupaten Garut. Inyana oge salah sawios anu kenging penghargaan tertinggi di Indonesia, Kalpataru. Lepatnya? Telepatnya? Labat teh Kalpataru. Kalpataru teh penghargaan kanggo penggiat lingkungan. Atas inisiatif pribadina anjeunna berbuat banyak kanggo murang kalih urang nu baris datang. Generasinya banyak. Iya. Aya pesan Pak, Pak Ipin Pak.
Wah, Pak Ipin mah ieu mah jawarana. Jawara melihara, Nana melihara tatangkalan. Lain jawara silat. Simkurnya kudu ka aja nah. Urusan eta mah. Iya. Jigana bupati tatangkalan teh. Bupati tatangkalan. Luar biasa Pak. Sakedik deui ngareview daerah ieu. Saresna upami ninggal tadi abi ninggal aya potensi kopi. Iya. Kalebet unggulan oge pemitu lepat kopi anu aya di dataran Papandayan. Petana seperti semua di Kabupaten Garut Pak, kopi di dieu. Keulap ieu Papandayan teh. Tempatna kopi pareanger teh anu baheula terkenal. POC rek bangkrut tepikeun ka bangkit deui. Gara-gara kopi di dieu. Pareanger. Letanana di dieu di Gunung Papandayan, salah sawesna di daerah dieu. Ya. Gitu nya Pak Ipin nya. Sok teraskeun. Numutkeun Pak Ipin naon keunggulan kopi di wilayah ieu teh? Alhamdulillah Pak, dikenakan masalah keunggulan kopi di dieu teh gaduh Gunung Papandayan anu ti payun kantos meletus tahun ti payun anu kaurugan ku Papandayan 1772 kapungkur. Jadi ieu si tanah mengandung sulfur Pak. Jadi kana kopi gitu. Sae jadi aya unggulna gitu. Kopi di Papandayan. Rasa. Ari dina rasana sagala rupina margina mengandung sulfur gitu Pak. Nanya sulfurnya. Sulfur teh Pak, sabangsaning makhluk naon? Makhluk si belerang. Mang Ipin mah expert di bidang lingkungan. Teu kaemut ku warga nu sanesna rupina mah. Paminar dina catatan abi ti ngungkuak duke ka ngungkuak punten ti kikirik nepi ka jadi gogong teh. Mang Ipin mah gaulna jeung taneuh jeung tangkal. Naon motivasina atuh bet kikituan wae? Dia bingung, Mbak. Bingung. Ayo istilah bingung ngabingunganana. Sabab Mang Ipin ge bingung, pokona mah geus cinta. Urang ka tempat anu sanes. Ngarangan Pak Wakil Bupati Garut di Lain kegiatan kumargi cinta. Cinta mah moal aya lelah. Moal aya lelah. Cinta itu bak bukan ketok magic ditutup-tutup. Minu tadi nangka ieu alpukat. Alpukat. Naon alpukat filosofina Mang Ipin aya teh? Bingungnya. Ya, yang penting mah. Nu pasti mah alpukat mah asup kana bab leleb. Nya eta tiasa dilebok. Aduh, mangga. Jadi kan Mitra Sadaya proyek Uninga tatangkalan anu ditanam di dieu di antawisna ngarupikeun tanaman produktif. Produktif kanggo nahan tanah, nahan air, produktif awe kanggo bahan pangan, insya Allah. Upami nangka panen, tiasa dijual ke pasar, nangkana dituang ku wargi urang nu aya di kota. Alpukat oge panen, insya Allah tukang cincau, tukang naon nya teh, goyobod, tukang jus buah, makmur oge. Jadi ekonomi bergerak di sektor ieu. Leres kitu Pak Wakil? Leres. Alpukat Kabupaten Garut mah dikenal pisan. Tah gini, alpukat kabupaten dikenal. Palaban naon ya. Jadi ada alpukat yang unggul. Saya punya saudara kerjanya di salah satu supermarket yang dicari itu adalah alpukat Garut. Kenapa alpukat Garut? Alpukat Garut mah kahiji raos pisan peungkeur gitunya. Aing ngomong-ngomong peungkeur teh sok ingat ka indung boda. Terus muka dua. Hese lila kana busuk. Kiat tahan lama gitu. Anu katilu rupina ge sae ya. Menarik pokoknya komedi simpena etalase teh tidak akan berpaling ke lain hati kecuali ke alpukat Garut. Setuju nya? Surak atuh barudak surak. Tidak usah khawatir, tidak akan tersingkir. Saya bukan pesaing Bapak. Saya mah KRI hiji. Bapak ke Garut hiji, saya mah KRI hiji. Nampi tangkalna ya San. Mana pengulanganana? Ya. Soalnya kan minta geus nampi tangkalna, mana pemulanganana? Aduh. Yang pertama gue ucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pakati ieu sih mah kadisna kadis kul. Si kul kase sugan bae mah. Ya, mungkin ada jerawat teh. Ditandean heula. Manfaat kanggo anak incu. Gitu. Jadi babacaanna mah sing manfaat cenah keur anak incu. Leuweung hejo, rakyat ngejo. Tah, gitu. Tah, cekap.
Matak tepantes sebenarnya jadi pejabat, kunangnya jadi petani. Ngerti kunaon jadi kepala dinas Kominfo yang jadi kepala dinas pertanian. Alus Bawa pejabat jadi petani gitu. Pak Ipin ganti Pak Ipin lah gantian. Oh. Beda atau cangkel lagi ain geus biasa mah. Kan sami sadaya duraban nuju di Pelemuran ang di Padesan anu dumuk tetep berengenak di lembur matu Banjar Karang Pamidangan. Sakit nu kapihatur, hapunten nu kasun pangampura nu kateda bili abasa kirang pernah, kirang titik kirang tata kirang duga priyoga malum jalmi teu luput lepat tina kalepatan. Sampurasun kanggo kadang wargi anu teu tiasa nyakseni dina waktosna tapi insyaallah ngalangkungan channel YouTube-nya Ngawaos channel kagungan anak apa Janur, nepangan Pak Bupati sababaraha kepala SKPD Kabupaten Garut oge nyakseni, mudah-mudahan diantawina sareng Mang Ipin. Mang Ipin mangke ulah ka mana bade ngareview situ sana situ Mang Haji, situ Mang Ipin nu didinya. Antosan samentawis episode ieu urang pungkas heula. Tepang deui urang teu di handeuleum sieum, urang teu di Hanjuang siang perantin jangkot ninggalkeun. Cak billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 8 masih parah 12